Mangga hadis salajengna Al-Hadi wal Isruna hadis ka-21 masih keneh nerangkeun lobana jalan kebaikan, seueurna jalan ka surga. Makin banyak ilmu, makin banyak jalan ke surga. Tapi emut kangge jalma anu jeli, anu telik, anu seksama merhatikeunana dina ieu bab cigah aya hadis anu sararua, padahal dina akhir-akhirna aya perbedaan atau barang dina ditelaah aya beda. Nahan cara merhatoskeunana, ngabandingkeunana kudu bener-bener seksama. Ari cek budak mah orai jeung belut teh akur we. Orai jeung belut akur cek budak mah sarua. Kitu leueurna geuleuhna sieuna kitu cek budak mah. Cek nyaho mah beda. Belut jeung orai beda. Bedug jeung dog-dog cek nu awam mah mengartieun. Halal jeung jual beli jeung riba malah paleun. Samar we eta mah kabeh ge digalina dirasakeunana kudu zauk, kudu ilmu. Kudu ku ilmu we ku mizan, ku timbangan. Tah ge hadis ge cigah sarua, hadis ayeuna anu ka-21 cigah ampir sarua jeung hadis anu ka-20 benten saresna. Titik perbentenan. Hadis anu ka-21 an Abil Mungdir Ubay bin Ka'ab ti Sayyidina Abil Mungdir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala nyarios anjeunna kana aya rajulun aya hiji pameget la a'lamu cek anjeunna lain aya hiji lalaki ngan la a'lamu kuring teh teu apal ngaranna. La a'lamu rajulan teu apal ngaranna eta lalaki man abada minal masjid. Pangjauhna ti masjid minhu. Tapi manehanana tempatna pangjauhna, tapi wakana la tukhtiuhu salatun. Can meleset salat di masjid dek lohorna, dek asana, dek maghribna, dek isana. Wakila mangka ditareuskeun lahu ka anjeunna cek sebagian riwayat bakatingku amanah, bakatingku amanah kana riwayat dibawa we cek satu riwayatna au fakultu lahu. Bahasan teh lain fakila au fakultu lahu cek kuring ngomong kieu ka eta lalaki anu init ke masjid nu tempatna pangjauhna. Sabab barang di Bandungan kukuring halah keun aya dina waktu asar mah initna keun dina waktu isuk-isuk eta geus init tengah poe anu terang-terangan keur panas terang atawa keun init tengah beuting bari hujan angin bari naon walah kami teh pangkarunyakeun cek sebagian riwayat kieu Kang teu apal ngaranna kami teh lawis daroeta himaron tarkabuhu fidul mai wa piromdoi. Cek sebagian riwayat Kang lamun meser motor mah kuaina contokeuna kana alam ayeuna baheula mah lamun meser himar, mun meser motor atau mobil. Atawa cek di bagian riwayat mah cenah keun Kang ku abdi dipangmeserkeun motor meureun ari palebah init isuk-isuk ku hajaran ieu pas tengah poe. Jeung peuting nyatak bahasana kieu lawis taroeta himaron tarkabu fidul mai dina waktu poek mongkleng buta rajin teka tempo jalan matak ti tajong wa piromdoi jeung dina waktu takar panas tengah poe terang-terangan. Kumata jawabanana cek eta lalaki nu teu dikenal namina. Faqala ngajawab eta lalaki ma yasurni anna mangzili ila janbil masjid teu matak atoh teu matak bunga teu matak gembira mun kami deket tempat jeung tempat ibadah teu atoh kami teu atoh tempat jeung
deket jeung tempat ibadah, baik di masjid baik di madrasah. Naon di alasanana, ini uridu sanyanya kami, uridu kami teh berharap hayang kami ayyuk taba. Nah, bagian riwayat biasa dibaca ayak taba, abdi teh hayang dicatat hayang dicatat abdi teh mam saya mapahna abdi ilal masjid warujui jeung kembali na abdi idza raja'tu ila ahli ka keluarga abdi. Jadi kitunya mata cek pribados kamari dinten Sabtu dijelaskeun. Yeuh kasadayana anu mahal teh adalah ingkigna, inditna, ronelna, riweuhna. Eta anu mahal teh dik indit ngaji teh. Kudu mandi heula mun awewe, kudu ngamandian heula budak, kudu beberes, kudu meuli bensin. Kudu eta di akhirat mah. Tapi ingat sing dinikmati, sing nikmat ku kituna, sing ngeunah ku kituna. Ngeunah ku rondelna, ngeunah ku riweuhna. Ingat riweuhna ayeuna tuluy jihad disebut teh kitu teh jihad cek Quran mah. Jihad aya mah lain bom atuh eta. Tah di mana geus ngarasa nikmat ku riweuhna, ku ronelna, jeung kudu nyiapkeun bensin, jeung kudu nyiapkeun itu, jeung kudu ieu. Tah eta teh inget eta menjadi jadi catatanna inditna, ingkigna, riweuhna, ronelna. Eta ronel teh naon cek urang mah jeung kudu ngais budak mun awewe. Eta nu mahal. Sehingga junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Mundir, qad jama'a, bener-bener qad jama'a geus ngumpulkeun saha Allah Gusti Allah laka ka anjeun ka itu lalaki anu naon teh anu pangjauhna anu alah batur mah nu ningali panggilakeun ka tengah poe terang-terangan atuh di Araben pika bejad pika beulah suku ge tengah peuting poek mongkleng buta rajin ini jauh tah qad jama Allahu laka dzalika kula manehna geus ngumpulkeun sakabeh kahadean. Jadi kesimpulanana urang kana tempat kahadean baik kana salat baik kana ngaji ingat sing nikmat ku riweuhna, sing nikmat ku ronelna. Eta nu bakal jadi dangdanan di akhirat teh emut amalkeun atuh surat Yasin teh lain ukur dipake eta hungkul naon cek urang mah musir juri hungkul lain ukur dipake hayang neangan duit hungkul. Amalkeun cek dina surat Yasin wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Eta dicatatkeun mah ingkigna lengkana eta nu mahal di akhirat mah. Eta nu mahal di akhirat disebut dalam naon ngaji mah yati teh ingkig emut eta dasar keteranganana kitu batur nepi ka wios ku abdi pangmeserkeun wios abdi mah mapah urang mah meureun bisi magrur teh katipu. Kadang-kadang kendaraan aya, ongkos aya, awak sehat gitu dari riweuh mah sareha ge riweuh sajelma nu teu riweuh sareha tapi disebut teh agama kuring. Naon agama kuring? Kumaha kuring we, kumaha kuring geus blus ka kubur mah eueuh istilah kumaha kuring cerik nu nulungan iwal ti amal ayeuna. Kesimpulanana eta hadis nyaritakeun bahwa naon cenah sing dinikmati riweuhna, jauhna, ingkigna, bengsina eta nu bakal jadi di akhirat mah. Kabaruka wallahu a'lam bishawab.